ribuan teh. Aduh, ya. Mana ngamurit bisa. IC Ewon. Wayah kieu titah neang jukut manican datang-datang. Mani geus lukat leket kesan kieu. Amu ka mana? Ai mana Ewon? Aduh. Boga alo teh. Secara kana duit haran nah ari kana pigawean mah. Mani teu daekeun mantuan ka mama. Aing iya senang hirup aing malah kawan power ada si kehen siga si baba aing teh angkeun tuh mantap budak aing Si Ujang eueuh kabogoh teu gablak duit beak ripuh ieu hirup kehen sia aduh naon sia itu ieu eueuh si naon Ujang sia ya oh si Ujang ka mana si Ujang nya oh nya aduh beak ngejer ngatik deui uang aing beak deui ada minuman aing beak ada le kusianya aing duit teh gablak sia gablak uang teu aduh sia mah aing mah balangsak sirup sia aduh nya teh dewek boga barang ya naon tuh kayak dia batu sakti nah kusaha aing teh gablak duit minuman aing beak jual ku sia pangajualkeun ka saha we saburuh teuing sia cik sia ka ini kitu goblok deh sia goblok aing minum ada ngapa panggil Mang Ewon sok titah wae gitu siri dia lah wah naon maneh tah orang boga barang ye barang naon eta barang sakti pokokna mah ye ge eles kali gibas dijual barang duit itu ye barang saktina tah hayang nama dijual 150 oke nang nyanak duitna ye oke we di imah nya dibayarna ka imah oke lah ieu tuh ka imah ayo ka imah orang cokot duitna yuk